Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al kalamu ari ngaran kalam huwa ari eta kalam alabdu nyata lapan al murakabu anu disusunkeun al mufidu anu maedahkeun bil wad'i kalan basa Arab. Wa aksamuhu sareng ari babagian kalam salah satun eta aya tilu. Ismun tegasna kaya isim jadi badal, wa fi'lun sareng kadua kalimah fi'il, wa harfun sareng katilu kalimah huruf. Ja'a geus datang kalimah huruf lima nan ngabogaan makna. Fal ismu maka ari kalimah isim yu'rafu eta bisa kanyawan kalimah isim bila khafdi kalawan jr wa tanwini sareng tanwin wa duhulil alifi sareng kasban alif walami sareng lam wa hurufil hobbi sareng ari pirang-pirang huruf jr teh huruf hopad ya. Wa hiya sareng ari huruf jr min kahiji min wa ila sareng ila wa an sareng an wa ala sareng ala wa fi sareng fi wa ruba sareng ruba wal ba'u sareng ba wal kafu sareng kaf walamu sareng kasalapan lam. Wa huruful qasami sareng ari pirang-pirang huruf qasam wa hiya sareng ari huruf qasam al wau tegasna kahiji wau wal ba'u sareng kadua ba wa ta'u sareng katilu ta. Wal fi'lu sareng ari kalimah fi'il yu'rafu eta bisa kanyawan fi'il bi qad kahiji kalam qad wa sini sareng kadua sin wa saupa sareng katilu saupa wa ta'id tanis sakinati sareng kaopat tanis anu sukun wal harfu sareng ari kalimah huruf ma la yasduhu kalimah anu pantes ma'amu sarta eta huruf dalil ismi ciri isim wala dalil fi'li sareng teu pantes asupan ciri fi'il. Kamari rangkeun bismillahirrahmanirrahim atosna sareng mabadena ayeuna urang nyambung kana bab kalam. Nah, ngawitan kaula ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala sareng ngalap berkah ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Urang nya tiap perkara nu bilang-bilang sae mungguh agama kudu dimulai ku bismillahirrahmanirrahim. Arek dahar maca bismillahirrahmanirrahim, arek sare kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Lamun sare mah rada loba bismillahna para 20 hiji balik nya lamun sare. Lamun urang sare memeh sare teh maca bismillahirrahmanirrahim insyaallah bakal diraksa tina gangguan setan. Kata komodi urang arek ngaji tah ieu kitab dikawitan ku lapan bismillahirrahmanirrahim supados urang ngalap barokah. Ari kitab Jurumiyah ieu saha nu ngaranna nyata karangan Imam Son Haji ya, karangan Imam Son Haji. Ari anu bakal dibongkar atau diterangkeun dina kitab Jurumiyah nyata ilmu nahwu. Ari ilmu nahwu teh nyaeta pikeun nganyahokeun tungtung kalimah naha dibaca rapa, naha dibaca nasab, naha dibaca jr, naha dibaca jejem. Tah pikeun nganyahokeun eta nya ilmu nahwu teh ilmu Jurumiyah teh tah dikawitan we ieu ku bab kalam. Dina ieu bab ajengan musonif rek maratelakeun kalam. Asalna mana kalam teh omongan, caritaan, bahasa segatna nyaeta masdar nu asal fil madina kalama nya tah kalama fil madina ti dieu kalam kabagi dua. Ya, orang simpulkan lah ya supaya
non ulah lila teuing gitu nya alah cepet ka harti. Kalam kabagi dua, hiji kalam cek lugo, kadua kalam cek istilah ahlinahu. Naon atuh disebut kalam cek lugo? Naon cek lugo itu cek bahasa. Kalam cek lugo mah mutlaqul kalam. Kesimpulanna sakur-sakur caritaan baik kaharti maknana atawa teu kaharti baik di jalma atawa lian jalma eta disebut kalamna kalam cek lugo. Contohnya seperti suara kongkorongok hayang mana nah eta teh kalamna kalam cuklugo nya sakur-sakur ceritaan sakur-sakur bahasa suara arek suara naon arek suara bedung suara lauk ngageret panto sugan mana beda pannya panto jelema nu beunghar jeung miskin ari panto miskin mas adana ge malarat tuh kana eta mayokan tah kalamna kalam cukluh atau panto nu beunghar gablek cenah gablek teh ti urang Sunda mah jelema boga ari gablek beda teh nya jelema beunghar ari jelema beunghar sebut mobil digablukeun sadana gablek nah ari panto jelema nu malarat mah malarat tah nya moyokan itu atak kita suara ngageret panto disebut kalamna kalam ceklugo nya eta tapi anu dimaksud ku ajengan musonif ya kitab mah lain kalamna kalam cek lugo tapi kalam cek istilah ahlinahu nya tah anu maksud ku ajengan musonifnya nyata kalam cek istilah ilmunahu. Naon anu disebut kalam cek istilah ahlinahu walabdul murokabul mufidu bil wati tah eta anu disebut kalam cek istilah ilmunahu teh walabdul murokabul mufidu bil wati artina caritaan anu sampurna kaya ning caritaan omongan dua kalimah atau leuwih loba bari ka harti manana eta disebutkeun kalam cek istilah alinahu kan kudu bahasa Arab nya eta. Jadi kesimpulanna lamun urang arek nyieun kalam cek istilah alinahu maka kudu kumpul satu opat. Jadi sakali kesimpulanna lamun urang arek nyieun kalam cek istilah ilmunahu maka kudu kumpul syaratna opat. Mana syaratna opat teh? Syarat opat teh nyaeta lapan murokab mufid wado eta syaratna opat. Tah lamun teu kumpul syaratna opat maka teu disebutkeun kalam, teu disebut kalam cek istilah alina. Nah, lamun teu kumpul syaratna opat tah bisa kabeh lamun urang arek nyieun kalam kudu ayam syarat opat mana hiji lapan dua murokab tilu mufid opat wado. Terus naon nu disebutkeun lapan? Jadi syarat nyeun kalam nomor kali adalah lapan. Naon nu disebutkeun lapan? Sawatun mustamilatun ala ba'di huruf hijaiyah. Sawatun mustamilatun ala ba'di huruf hijaiyah. Artina suara anu murung ngawengku ngokop malakop kaini meunang nyandak tina salah saiji huruf hijaiyah anu 28. Mana huruf hijaiyah teh 28 nya hiji alif lagi goreng alif ba ta sa jeung saterusna lah terusna lah poin saterusna pokokna mah huruf hijaiyah teh aya 2 adalah aya 28. Jadi abjad huruf Arab kabehna aya 28 nya. Mana abatasun jahahun dadarojun sososun dotodoun gopakun kalamanun wahayun. Nah nya lamun eta cek si Ipin mah abatasa jahaho. Nah eta nya lamun nalaten mah ABCD nya eta tah. Jadi abjad huruf Arab teh aya 28 nya. Tah ieu nu disebutkeun lapan teh nyaeta kalimah meunang nyandak tina huruf hijaiyah. Jadi sakali deui nu disebutkeun lapan teh suara anu atawa kalimah anu ngurung ngaungku ngokop ngalokop meunang nyandak tina saeutik huruf hijaiyah. Contohna seperti jaa jaidun. Tah
Ja'a jaidun. Jaidun. Oh. Tah ieu ja'a jim, ari jim teh huruf hijai ya. Alif huruf jai, hamzah huruf jai, zai. Tah ieu teh jai nu kieu teh. Iya dal. Tah ieu jim alif hamzah jai ya dal disebutkeun huruf hijaiyah. Tah ja'a jaidun ieu disebutkeun lapan. Menang nyieun, menang nyandak tina huruf hijaiyah. Tah sakali. Tah ieu ja'a jaidun teh disebutkeun lapan. Menang nyandak tina huruf hijaiyah. Jadi sakali deui nu disebutkeun lapan teh kalimah suara anu ngurung ngawungku ngongkok ngalakot menang nyandak tina salasi huruf hijaiyah. Contona ja'a jae, tah ieu ja'a jaidun disebutkeun lapan sabab menang nyandak tina huruf hijaiyah. Kadua syarat nyieun kalam teh nyaeta murakkab. Matarokaba min kalimataini fa'aksaro. Jadi nu disebutkeun murakkab teh ma kalimah tarokaba anu disusunkeun min kalimataini tina dua kalimah fa'aksaro atawa leuwih loba. Jadi nu disebutkeun murakkab teh ma tarokaba min kalimataini fa'aksaro, kalimah anu disusunkeun tina dua atawa leuwih loba eta disebutkeun murakkab. Jadi syarat nyen kalam teh nomor kedua kudu murakkab. Nyata murakkab teh matarokaba min kalimatin fa'aksaro, kalimah anu disusunkeun dua atawa leuwih loba. Contohna ja'a. Hiji ja'a. Dua jaidun. Tah ieu ja'a jaidun dua kali disebutkeun murakkabnya. Jadi fi'il geus aya ja'a geus datang, jaidun ki jaid. Ieu ja'a jaidun disebutkeun murakkab sabab disusunkeun dua kalimah. Hiji ja'a, dua jaid. Fa'aksaro atawa loba. Mana lamun leuwih loba mah koma jaidun koma amrun. Tah ieu leuwih loba nya. Nah, koma amrun. Tah ieu nya leuwih loba. Tah pokona mah nu disebutkeun murakkab mah kalimah disusunkeun dua kalimah atawa loba. Mana dua kalimah ja'a jaidun, hiji ja'a, dua jaidun. Mana nu leuwih loba koma jaidun koma amrun. Geus nangtung ki jaid, nangtung ki Umar. Tah pokona mah anu disebut murakkab teh kalimah disusunkeun tina dua atawa leuwih loba. Contona dua kalimah ja'a jaidun dan ja'a jaidun dia disebutkeun murakkab. Terus katilu syarat nyieun kalam teh nyaeta mufid. Naon nu disebut mufid teh ma apada faidatan tamatan yahsulu sukutu al mutakalimi awis sami alaiha. Eta anu disebut mufid, hartina caritaan anu merharti kalang sampurna kayaning fi'il geus aya fa'il, mubtada geus aya khobar. Eta disebutkeun eta mufid. Jadi sakali deui anu disebut mufid teh caritaan anu merharti kalang anu sampur kayaning anu ngomong teu kudu nanyakeun deui nya. Anu ngomong kayaning anu ngomong teu kudu nyaritakeun deui, nu ngadenge teu kudu nanyakeun deui kitu. Nu ngomong teu kudu nyaritakeun deui, nu ngadenge teu kudu nanyakeun deui. Eta geus kaharti fi'il geus aya mana fi'il geus aya fa'il. Ja'a jaidun. Tah ieu ja'a jaidun disebutkeun mufid sabab fi'il geus aya fa'il geus kaharti. Ja'a jaidun geus datang kitu kaharti. Tah eta ngaranna disebutkeun mufid. Jadi sakali anu disebut mufid teh caritaan anu merek harti anu sampurna kayaning fi'il geus aya fa'il. Mana ja'a fi'il tah, jaidun fa'il. Eta disebutkeun mufid kayaning kalimah geus mere harti. Lamun ngomong ja'a jaidun geus datang ki jaid, tah eta disebut mufid. Anu ngomong kieu mah ja'a geus datang mah harti geus datang ke saha. Nah, berarti lamun ja'a mah can mufid. Tah ieu ngaranna mufid teh kalimah anu geus mere harti kayaning fi'il geus aya fa'il. Tah eta disebutkeun mufid. Kaopat syarat nyieun kalam teh nyaeta wado. Naon disebut wado teh nyata jalul lafi dalilan alal mana, hartina nyaeta
kalimah ngajadikeun lapat anu nuduhkeun kana mana. Jadi sekali deui nu disebutkeun wado teh ngajadikeun lapat anu tuduh kana mana atawa disebut wado teh caritaan ku bahasa Arab. Jadi nu disebutkeun wado teh kalimah nuduhkeun ka meunang nyandak tina bahasa Arabnya. Jahlu dan al-ma'na teh ngajadikeun lapat anu tuduh kana mana atawa caritaan meunang nyandak tina bahasa Arab. Mana jaidun disebut wado sabab menang nyandak tina bahasa Arab. Teu sah nyeun kalam ceuk istilah nahwu ku bahasa Inggris ku bahasa Sunda kudu bahasa Arab. Contohna jaidun geus datang jaidun kita ieu jaidun disebut wado sebab menang nyandak tina bahasa Arab. Jadi jaidun teh ieu disebut kalam ceuk istilah ilmu nahwu. Namun sabab kumpul syaratna opat. Jaidun disebutkeun lapan menang nyandak tina huruf hijai. Ya, terus jaidun disebut murokab sabab disusunkeun tina dua kalimat. Jaidun disebutkeun sabab geus mere arti fiil geus fa'il. Fiil jaidun fa'il. Jaidun disebutkeun wado disebutkeun sabab menang nyandak tina bahasa Arab. Jadi kesimpulanna jaidun teh disebutkeun kalam sabab kumpul syaratna opat. Jaidun aya lapan, jaidun aya murokab, jaidun aya mufid, jaidun aya wado. Tah jaidun teh disebutkeun kalam. Artinya tah ieu diajar mah arek kaharti teu kaharti bahkan nunutan ge moal leungit padilahna ganjaranna kan diajar mah teh ulah nunutan ngan ari padilahna moal leungit ganjaranna mah nya eta. Jadi cek ulama lamun ngaji ibarat moro ulah nunutan ulah ngawangkong ulah malaweung malah ceulina siapkeun panonna polototkeun pikiranna kudu fokus. Contoh lamun ucing ngintip beurit eta ucing sok sada eong-eongan tara sugan ucing ngintip beurit eong beurit ge sieuneun moal kalor. Tah ucing ge di mana ngintip beurit sok cicing ceulina sok kerbing didengikeun di mana beurit aya kartak digabung. Tah gitu. Jadi sakan deui ngaji mah diajar cek ulama ibarat moro. Tah urang ge lamun ngaji mah ulah nunutan ulah ngawangkong ulah budak gini kudu gregebkeun seperti ucing ngintip beurit bahkan ceulina kudu direbing-rebingkeun kudu supaya kadenge nya patona polototkeun supaya katanya pikiranna ulah malaweung supaya ka hati. Jadi ngaji teh diibaratkeun moro cek ulama ya gitu. Nah, jadi jaidun teh ieu disebut kalam nyaeta kumpul syarat nu opat. Nyata aya mana satu opat teh? Jaidun aya lapan, jaidun aya murokab, jaidun aya mufid, jaidun aya wado. Eta disebutkeun kalam. Terus wa aksamu sareng ari babagean kalam salah satun eta aya tilu ismun wa filun wa harfun ja'ali maknan. Terus di dieu cenah ari babagean kalam teh nyata salah satu eta aya tilu. Mana hiji kalimat isim, dua kalimat fi'il, tilu kalimat huruf. Tah tina ieu bet deui ajengan musannif saparantos nerangkeun bab kalam dilajengkeun deui nyaeta bade maretelakeun kalimah isim. Nah, nya ieu babagian tina kalam nya. Jadi babagian kalam teh aya tilu, hiji kalimat isim, dua kalimat fi'il, tilu kalimat huruf. Jadi kalimah kabagi tilu. Hiji kalimat isim, dua kalimat fi'il, tilu kalimat huruf. Nya urang potong wae supaya kahati lah. Jadi kalimah kabagi tilu, hiji kalimat isim, dua kalimat fi'il, tilu kalimat huruf. Naon nu disebutkeun kalimat isim? Kalimatun dalat ala makna binafsi walam tuktaron bi adil ajmal salasa. Nu disebutkeun kalimat isim teh artina kalimah anu ngabogaan makna sorangan bari teu dibarengan ku salahiji zaman anu tilu kayaning teu dibarengan ku zaman madi oge teu zaman ku zaman mudhari oge teu dibarengan ku zaman istiqbal. Jadi sakade nu disebut kalimat isim teh kalimah anu ngabogaan makna sorangan bari teu dibarengan ku salah sahiji zaman tilu eta kalimah contohna jaidun. Ya jaidun kalimah isim
ngabogaan mana sorangan naon ari jaidun kijaid dun teh kijaid bari ieu jaidun nya mungeun nya mana mungeun kumaha mungeun kabarangan ku zaman nu tilu jadi sakali ieu jaidun kalimah isim mungeun teu dibarengan ku salasi zaman nu tilu teu kieu jaidun geus kijaid henteu atau jaidun keur kijaid jaidun bakal pokoknya jaidun kijaid sabab ieu kalimah isim jadi kalimah isim teh kalimah nu ngabogaan mana sorangan bari teu dibarengan ku zaman madi mana zaman madi teh zaman geus teu jaidun teu geus kijaid henteu atau ku zaman mudore keur kijaid atau zaman amar jata jaidun arek kijaid henteu pokona mah jaidun mah kalimah ngabogaan mana sorangan teu dibarengan ku zaman nu tilu mana zaman tilu madi mudore istiqbal kata zaman nu tilu eta disebut kalimah isim terus kedua kalimah teh kalimah fi'il naon nu disebut kalimah fi'il kalimatun dalat ala makna binafsi waqtulinat bi adil ajmal salasa madin wa amrin tah naon nu disebut kalimah fi'il hartina nu disebut kalimah fi'il kalimah anu ngabogaan sorangan bari dibarengan ku salah sahiji zaman nu tilu nah jadi kakarak kalimah fi'il mah kalimah ngabogaan mana sorangan bari dibarengan ku salah sahiji zaman anu tilu apakah madi apakah mudhari apakah amar contoh doroba doroba teh fi'il mah madi karena dibarengan ku zaman madi ari madi teh manana geus jadi hartina madi teh geus jadi hartina doroba geus neunggeu tah ieu disebutkeunana di mana dibareng ku zaman madi disebutna fi'il madi manana geus kataba kataba ieu fi'il mah madi manana geus nulis tah doroba kataba ieu disebutkeun kalimahna kalimah fi'il madi sabab dibarengan ku zaman madi hartina geus tah atawa yadribu mudhari mah yadribu artina keur neunggeu tah yadribu ieu dibarengan ku zaman mudhari mana keur neunggeu disebutna kalimah fi'il mudhari di zaman mudhari hadi mudhari teh keur yadribu keur neunggeu terus ku zaman mana amar nya arek idrib nah hartina teungeul ku anjeun nah idrib teh fi'il amar nuduhkeun kana zaman arek marentah zaman teh idrib teungeul ku anjeun tah ieu idrib fi'il amar doroba fi'il madi yadribu fi'il mudhari tah ieu disebut kalimah fi'il sebab dibarengan ku salah si zaman nu tilu lamun doroba zaman madi hartina geus lamun yadribu zaman mudhari hartina keur lamun idrib zaman marentah amar tah eta disebutkeun kalimah fi'il jadi kalimah fi'il teh kalimah anu ngabogaan mana sorangan bari dibarengan ku salah si zaman nu tilu apakah madi apakah mudhari apakah amar eta disebut kalimah fi'il terus katilu kalimah teh kalimah huruf naon nu disebut kalimah huruf kalimatun dalat ala mana binafsiha kalimatun dalat ala mana fi ghairiha sakali deui nu disebut kalimah mana teh kalimah huruf teh nya eta kalimatun dalat ala makna fi ghairiha artina kalimah anu ngabogaan mana sorangan ngan karti manana lamun disambungkeun jeung kalimah anu sejen contoh seperti min nah ieu min ya min min teh kalimah huruf nya huruf CR nah tah ieu min hadina min teh ti moal kaharti ieu min lamun teu disambungkeun jeung kalimah anu sejen sambungkeun minal madrasati nah tah minal madrasati ieu min kalimah huruf kaharti mana lamun disambungkeun jeung kalimah nu sejen hartina minal madrasati sakola lamun ngomong kieu mah min ti moal kaharti sambungkeun jeung kalimah nu sejen minal madrasati di sakola tah ieu kalimah huruf teh kalimah anu kana sorangan
ngan arti mana lamun disambungkan jeung kalimat anu sejen seperti min tah ieu min teh kalimat huruf tah kalimat ngabukaan mana sorangan eta ti ngan arti mana lamun disambungkan jeung kalimat anu sejen eta disebut kalimat huruf arti mana nah namanya itu min huruf JR nya huruf JR nu salapan tah min teh kalimat huruf eta kalimat anu ngabogaan mana sorangan ka arti manana di mana-mana dihijikeun disambungkeun jeung kalimat anu sejen contohna min ti teu ka arti lamun min hungkul mah sambungkeun jeung kalimat anu sejen minal madrasati ti sakola min aina ti mana ila aina ilen ka mana nya min ti mana ti sakola minal madrasati ti sakola tak gitulah kesimpulan nama nyata kalimat kabagi tilu hiji kalimat isim kadua kalimat fiil katilu kalimat huruf nu disebut kalimat isim mah kalimat anu ngabukaan mana sorangan bari teu dibarengan ku salasi zaman nu tilu mana madi model amar eta kalimat isim kadua kalimat kalimat fiil naon disebut kalimat fiil mah kalimat fiil mah kalimat anu ngabukaan mana sorangan bari dibarengan ku salasi zaman nu tilu eta kalimat fiil mana zaman nu tilu madi model amar katilu kalimat huruf naon disebut kalimat huruf mah kalimat ngabogaan mana sorangan ngan kaarti mana lamun disambungkeun jeung kalimat anu sejen contohna minamat madrasati kaarti mana nya wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.